Hiji mangsa si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nukolot ngalanangka teh kabayan cek mitohana. Kencing weh si kabayan ka kebon nyoren bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulah ilik kana tangkal nangka. Geus kitu manggih nu geus kolot hiji tur gede pisan. Tuluy weh diala. Tapi barang rek dipanggul kacida beratna. Wah, moal kaduga ieu mah mawana. Pikir si kabayan. Tuluy nangka teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung we balik ti heula da geus kolot ieu. Cek si kabayan teh nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, mana menang teu ngalanangka teh? Meunang atuh, nya gede nya kolot deui nangkana. Tembal si kabayan. Cik, mana atuh ayeuna nangkana? Mitohana nanya. Har, nah can datang kitu? Aban tadi teh dipalitkeun da dititah balik ti heula. Cek si kabayan. Ari maneh bodoh teh meniteng teuingeun ka cida. Moal nya nangka bisa balik sorangan. Mitoha si kabayan keheulin pisan. Wah, nu bodoh mah nangkana geus kolot-kolot ge teu nyahoeun jalan balik. Cek si kabayan teh bari